Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqdun nikahi. Sareng ari akad nikah. Yahtaju. Eta mika butuh. Itu akad nikah. Ila mazidih tiyatin. Kana tambah-tambahna narima leuwih ati-ati. Wa tasabbutin sareng tumattaq. Tegesna teguh kitu nate hadaron karana mikasieun mimma tina perkara yatarottabu anu tartib itu ala faqdi dzalika kana teu ayana itu anu dicaritakeun. Tegesna pirang-pirang syarat sareng pirang-pirang rukun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil yamin. Hancana kitab Sulamut Taufiq halaman 50 ngalogatna kantun wa aqdun nikahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqdun nikahi. Sareng ari akad nikah. Yahtaju. Eta mika butuh. Itu akad nikah. Ila mazidih tiyatin. Kana tambah-tambahna narima leuwih ati-ati. Wa tasabbutin. Sareng tumetek. Tegesna teguh. Kituna teh hadaron. Karana mikasieun. Mimma tina perkara yatarottabu anu tartib itu ala faqdi dzalika kana teu ayana itu anu dicaritakeun. Tegesna pirang-pirang syarat sareng pirang-pirang rukun. Terus Nagomna halaman 30 kantun pasal hukumna boboroan di Haromain. Aya haram ka umumaehan sakabehna sasatoan atawa mudah ngaburkeun haram di tanah Haromain. Tegasna Mekah Madinah eta teh larangan Allah. Lebak Thaif jadi tambah dinya larangan Allah. Kecap umum teh maksudna kanu ihram jeung liyana atawa Islam di Mina tetep diharamkeunana. Tapi nu wajib dan nama nu di tanah haram Mekah ari haram sejenna teu wajib denda ceuk Allah. Nu dipencit
jeung cai zamzamna eta sunat dibawana malar aya barokahna kitu mungguhing hadisna haram nyokot sesengitan anu di Ka'bah disimpen lamun hayang kaberkahan sing mahinu diusapkeun ari kulan buka bana lamun tina baitul malna menang dipola kenana dijual jeung dibikeuna lamun kulam buah kafan eta kudu dipetakeun kana kulam buah teuhan dijual meuli anyaran lamun jalma dumadakan keirom taya elingan gelo taya kapuyengan tuluy mencit boboroan eta henteu katempuhan jeung teu wajib didendaan sabab keulengit akalahan bebas tina kataklifan salamar deui nya tos heula anu nemek teh bahwa di lokasi tanah haram taneuhna batuna naon wae teu kenging dibekel teu kenging disamikeun sareng pangandaran pasir putih butuh batuna alus bawa sanajan aya larangan tapi lamun dibawa teu mantap jadi doraka ari di tanah haram mah butuh batuna yang kenang-kenangan di imah atau ngelap berkah teu meunang doraka wajib dipulangkeun deui eueuh mangkani jauhnya wayahna salagi teu dipulangkeun berarti salagi eta doraka kumaha lamun taneuh nu di Cikamuning dibawa ka Mekah ka tanah haram eta mah mangga nya ari daek mah mamawarna ti dieu rek umroh atawa rek ibadah haji mekal taneuh atawa geusik sakerese rek diteuneun di tanah haram di Mekah mangga eta mah nya sanajan kitu teh nyulayaan kana kautamaan alusna mah ulah jeung ge nanaonan mamawa taneuh ti dieu nya kaberat-berat dahareun kita raka asukeun da batas nangan ukur sakoper ya, pinuh
komo meureun istri mah ku baju wungkul ge jigana kajen teuing mawa baju daripada mawa dahareun. Soalna bakal remen disalin di ditu nya. Panas sakedeung-kedeung mun kaluar teh harudang ganti kajaba keur di hotel aya AC. Sanajan keramikna atawa naon ngaranna teh marmerna mah tiisnya. Cenah eta teh nu sakitu panasna di Masjidil Haram amparna mah karasana tiis. Kita percaya gewang cobaannya. Beda jeung di urang dingnya di pelataran Masjid Agung. Eta oge sami jiga di hitungan eta mah pas ditincap teh panasnya. Tadi ditu mah cenah tiis. Kajaba cai Zam-Zam, cai jam-jam sanajan aya di tanah haram, maka eta mah alus ku dibawana. Ari cai mah beda jeung bangsa taneuh, beda jeung bangsa batu. Kumaha lamun mencit boboroan, mencit satokan ceuk kamari wajib ngagantian. Tah ieu mah mencitna teh dumadakan, dadak dumadak nya, ngadak-ngadak mencit urang mah. Gelo ujug-ujug lang-lang ling-ling di ditu teh keur gelo teh ujug-ujug neneangan bedog tuluy mencit domba contona teh. Maka eta mah teu katempuhan, tapi syarat kudu kumaha anu mencitna gelo. Naon sababna panganu gelo teu katempuhan? Sabab nu gelo mah akalna teu bisa dikendalikeun. Kajaba mun gegeloan eta mah wajib nya jeung doraka mencitna ge titi. Tos teraskeun hancana. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dzaka ayyil hasru ma'asidikin wasuhada illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi al amarati bil maksiyati wa hawahu wa huwa mailanun nafsi ila ma tastalizu bihi minasyahawati min ghairi da'iyati syar'i. Saur kamari tukang dagang teh anu bener jaminanana sajajar jeung para siddiqin, sajajar jeung para suhada. Gede ganjaranana dagang tehnya. Geuning kunaon pangna dagang teh gede ganjaranana teu kacaritakeun dina hadis. Ngoret akur ganjaranana jiga nu maot syahid, tapi nu dicaritakeun teh dagang. Sabab dina dagang wa madzaka illa li ajli mayalqahu min mujahadati nafsihi. Sabab ari tukang dagang mah sapopoena teh perang jeung hawa nafsuna, perang jeung kamaksiatan. Maksiat naon sok sering dilakukeun ku tukang dagang? Di antarana bohong. Sering eta tehnya, tapi ieu mah tukang dagangna anu naon anu teu bener. Jika cek kamari teh sabaraha ieu mah 10.000 8.000 we. Aduh jang can kenging ti dituna ge nya. Kitu eta saperti padahal mah ti dituna teh sabaraha 5.000. Sapertikeun kitu teu pira ngabelaan duit sabaraha 1.000 nya 10.000 ditawar 8.000 dicampuran ku ngabohong. Atawa saalit ewang we pugu itu matilu alit. Sapertikeun kitu mantak perang unggal poe teh kumaha tukang dagang nu ngajajarnya nu hayang dibeli teh jongkon urang
haram jongko batur maka hayangna teh kumaha ulah payu we mantap pas kakara asup ka pasani hayang naon mangga milihan ini sok segala ditanyakeun ieu nembe kaluaran anyar cenah tah diajak ngobrol padahal mah baju eta teh geus heubeul di dinya teh nya tah ieu nemejol cenah atawa lamun tukang nog mani ieu mah namanya sumping cenah ada keneh buat teh geus lila tah sapertikeun bohong-bohong nu kitu lamun ngabohongnya ari henteu mah henteu eta teh rawan pisan ayana di tukang dagang mantap tukang dagang mah lamun bener gede ganjaran nana disamikeun sareng tukang ibadah sidikin disamikeun sareng jalmi nu maraos syahid wahawahu sareng karena arah-arah hawa nafsuna naon ari hawa nafsu teh wa huwa mailanun nafsi condongna nafsu condongna hate ilama tastalitu bihi condong kana anu pikaneunaheun komo ari nu geus lila manya geus biasa ngobrol sok kacaritakeun lamun nu aya ngobrol nyoros-cos teh disebutna tukang obat geuninnya padahal mah teu sakabeh tukang obat kitu jiga anu dagang ngampar nih ngobrolna teh nyoros cos nu rek meuli teh teu kabagean ngobrol ujug-ujug meuli we nya dan geus kabawa teh obrolanana dibere obrolan anu eta obrolan teh ngeunahkeun manehna bahkan ku bohongna jadi kauntungan wa qahriha ala ijra'il uqudi ma amarallahu ganjaranana gede teh manehna geus mereketkeun geus perang geus maksa kana hawa nafsuna da ceuk hawa nafsu mah sok ngabohong jiga nama nu meuli teh ieu teh boloho jiga nama can apaleun sok kesempatan ceuk hate teh nya tah di dinya teh kan perang gede pisan sabaraha ieu 1 juta kaciri anu meulina teh teu arapaleun jiga nu sok ngider barang-barang elektronik ka dieu dinya jiga anu tukang naon anu pijit teh sakali mijit 50.000 lamun teh mah ngageter ieu teh panyakitan pugu didedetkeun saeutiknya tah sapertikeun kitu da teu apaleun ieu nu diurutna ge nu dipencetna ge kesempatan tah sapertikeun kitu contoh namanya eta mah kan jelas ngabohongna urut tertah di dieu penyakitna pugu didedetkeun masing ku urang ge ku sorangan bisa dedetkeun we di dieu penyakitna sapertoskeun kitu kan eta teh perang tipu ulah boloho ieu mah tipu we contohna teh tah eta lamun nu kitu mah teu sajajar jeung sidikin teu sajajar jeung suhada tapi kumaha doraka we eta mah tah di dieu wa illa teh lamun tukang dagang henteu bener loba bohong loba nipu falayah fa mata wa'adallahu man ta'adda al-hududa maka eta tukang dagang teh teu samar deui diasupkeun kana golonganana jalma anu eta jalma teh geus ngaliwat tina batasan jeung bakal disiksa gara-gara naonna gara-gara bohongna gara-gara nipuna ari ku dagang nama eta mah jelas cik tadi ge sae ngan dicampuran bohong dicampuran nipu eta nu mantak cilakana teu pira ngabelaan duit 1.000 2.000 lamun hiji nu dijual nah lamun loba mah 1 juta 2 juta jadi piranya teras beres ta masalah tukang dagang
summa inna baqiyatal uqudi minal ijarati tuluy kan ari akad-akadan teh ari transaksi teh lain ngan saukur dina jual beli. Ari urang makan jual belinya transaksi teh nu sejen mah teu apal sapertikeun mana minal ijaroti sapertikeun dina masalah sewa menyewa jeung deui tara di urang mah aya sewa menyewa nagenya nyewa sok aya nu nyewa di urang nyewa motor tara ngieum nyewa barang ngieum we nya nyewa naon pangaperikan bare teh tah nu kitu nya ngieum we nya geus jigana geus eueuh nyewa teh nya da wawuh ieu tatangga ieu wa naon dulur ieu ngieum we kudu batur ge pangnanyieun ge butuheun urang nya teu sapertikeun sewa menyewa kan eta oge sami aya aturanana engke dipayunnya wal kirodi sareng maparobati teh sapertoskeun kumaha joinan kolab naon teh di urang mah bahasana nya boga bisnis dicekel kuduaan modalna teh naon namina di dieu tanu kitu nya nu lobaan warohni sareng ngagadekeun ieu oge sami aya aturanana aya syarat rukuna masalah gade wal wakalati masalah ngawakilkeun eta oge aya aturanana urang ge osok ngawakilkeun ngan sesering nama ngawakilkeun teh dina naon dina obrolan terkadang masuk jadi leuwih deui eta teh bejakeun nya isuk ditungguan hanapeun tangkal kawung kasih itu bejakeun nya pasti bejakeun teh isuk didaguan hanapeun tangkal kawung jam 6 kadenya ditambahan jam 6 sapertoskeun kitu wakalah ngawakilkeun ke dipayunnya hiji-hiji dibahas ieu menyebatan wungkul wal wadiati sareng akad titipan ngawakilkeun nitip barangnya nitip motornya kan urang mah nitip motor teh nya terkadang sok dipake we gitu wal ariyati nginjemkeun di urang mah nginjem jeung nganjuk teh akur nginjem duit tah eta teh padahal mah kedah nama nganjuk duit da ari nginjem mah nu dipulangkeunana kudu nu mana kudu nu eta atawa nginjem beas lah diinjem teu henteu beas nu dicopot teh disangu ku urang dipasak dibayar nama lain ku beas eta teh bahasana teh lain nginjem tapi nganjuk tapi urang mah biasana sok make bahasa nginjem eta teh henteu leres ngan kulantaran geus ngabudaya bari geus kaharti nya kudu dianjukanana teh maka sah-sah wae mangga wae berarti nginjem ngan maksudna mangga nganjuk gitu wasirkati rereongan boga sawah sakotak tapi milik duaan aya aturanana nya henteu sawah milik duaan 10 meter 5 meter ewang nah hapas panen teh ieu mah mulus 5 meter ka dieu mah 5 meter ka dieu mah ku beurit tah aya aturanana wal masapoti akad nyebor di urang mah ari nyebor mah datara diceborna ge nya ngumplang
sawah nage cairna tina susukan tara aya istilah nyebor pare kajaba sok dicebor mah bangsa pepelakan bonteng naon deui sok dicebor buncis cabe tajeng sajabana wa goiriha sareng lian ti itu anu geus dicaritakeun mana anu sejen teh kal hibati sapertikeun mere kumaha yeuh mere nu bener teh nahangan saukur hayang atawa lungkungkul dahar atawa kumaha ieu ari ngaran-ngaran mere teh tapi da urang mah ridonya ngalungkeun ge ridho gitu wasulhi sareng damai kumaha yeuh cara ngadameikeun dua jalma anu keur papaseaan lain kalah di papanas nu pasea teh apal teh tadi si gitu ngobrol kitu terus di papanas puguh mah teh ngobrol nanaonnya nu aya mah lain kalah damai tapi kalah naon kalah beuki keheuleuan keur mah naon kaumuman jalma masing nu keur damai ge sok sina pasea resep sanajan teu disadari eta teh tadi masih anu gitu-gitu nyadi terus kumaha ngomongkeun urang teh heuh saeutik wah tuluy nya wal hiwalati sareng akad hiwalah mindahkeun hutang si non bi anu boga hutang ka urang tuluy urang teh ka warung nganjuk ieu lah engke dibayarna urang boga duit di situ ku situ dibayarna teh tah kumaha aturanana ngaranna teh mindahkeun hutang tu tagih di situ wadomani sareng doman ari doman teh nanggung jawab hutang di urang mah kalah ka jadi nu boga hutang nu jadi leuwih galaknya ditagih teh kalah nyangangang ari teu ditagih da jalan-jalan wae wasufati sareng meuli maksa maksud meuli maksa teh bisa dibeli ku cara dipaksa dengan syarat-syarat tertentu wal wasiati jeung wasiat aya aturanana wasiat teh kadzalika eta nu kabeh teh mana tadi timimiti nyewakeun maparobati gade ngawakilkeun nitipkeun nginjemkeun rereongan akad nyebor tuluy hibah mikeun tuluy ngadameikeun tuluy mindahkeun hutang tuluy nanggung jawab hutang jeung meuli maksa terakhir wasiat eta teh la budda min muraati surutiha eta nu kabeh ge boga syaratna anu kudu diraksa jadi teu sagawaya wa arkaniha sareng aya rukunna ngagadekeun syaratna kumaha rukunna kumaha maksudna pangna aya syarat jeung rukun teh kumaha cara ngagadekeun anu bener anu henteu mantak jadi dosa kan dina masalah gade ge di urang mah mun ngagadekeun motor teh motorna dipake ku saha jadi kudu ngagade nya ke dihanapnya teh nu nyana ti jam talib deui atuh fa arkanul ijarati panjang teh wah 2 lembar tos we heula atuh simpulkeun bahwa tukang dagang dikumpulkeun jeung siddiqin jeung suhada teh lamun eta tukang dagang
mampu merangan hawa nafsuna, mampu perang jeung hawa nafsu, perang jeung kahayang anu eta kahayang ngajurungkeun kana gawe dosa sapertikeun bohong jeung nipu. Tuluy sabada jual beli dina masalah akad-akadan eta teh seueur keneh ti mimiti nyewakeun terakhir wasiat eta oge aya syaratna aya rukunna anu engke dipayun bakal dibahas masing-masing tina eta anu tos disebatkeun titik. Fa'arkanul ijarati arba'atun, rukun nyewa aya opat tapi tos heula we nya. Wallahu a'lam bishawab. Robin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna fa'una, Rabbi faqina wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi anta ruzuqonal wasi'ah wa tarzuqonal amana. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul ku pamurukan, abdi rizkian ku kajembaran, abdi rizki